Aneh mah karek dibere bentas sakitu ge meni loba marentah, loba nyepelekeun jeung loba nyapirakeun. Komo deui lamun loba harta jeung banda moal teu melak cangkeng tanah hulu. Baladageun. Naon ai ibu? Meni molotot kitu nu pabujur teh. Ibu teh apanya? Naon? Di bujur awewe teh aya setanan. Manya. Berarti mau disukan ayah nepak bujur awewe, berarti ayah keur nepak bujur setan. Cangkang cau di pulungan, cangkang lepek di picenan, ari hulu di tiungan, ari berewek di bikenan, ari berewek di bikenan. Boga prasangka bener kakabeh jelema, tapi inget ulah nyangka bener kakabeh jelema. Soalna jelema zaman ayeuna mah hareupeun kos nu heueuh tukangeun mah ieu ngusapan bari jeung neke. Paladageun. Sakalina nginjem duit mah datang ka imah. Melas-melas. Curik-curik. Giliran ditagih ka imah. Pagaweana teh ngaleungit. Sakalina panggih ngomongna icuk cole dibayar, icuk cole dibayar. Ari kana nginjem meuni resep tempo mayar hese. Cik atuh lamun dekanya nyeri sia teh ulah ka aing. Da aing teh lain tangkal cau yang punya jantung tapi tidak punya hati. Baladageun. Jelema kos aing mah emang pantes dihina, disepelekeun yang diremehkeun. Tapi inget, lamun isuk geto maneh aya pangabutuh, aing mah berharap maneh masih kene boga kaera. Paladageun. Yo dengekeun ku sia nya, keun bae aing goreng sungut ge nu penting mah teu goreng hate, komo goreng beungeut mah nya teu kaos sia nya goreng beungeut, nya goreng hate, modal sia sakalian. Dengekeun besti, usahakeun hirup tenang, senang, nyaman, jeung bahagia. Keun welah urusan nu lain mah kan loba anu sok nguruskeun hirup urang. Paladageun. Dengekeun besti. Tong tatanya tahun baru ka mana, tahun baru ka mana, tahun baru ka mana. Di imah aing mah teu ka mana. Heg nanyakeun teh ieu ulah tahun baru ka mana. Nanyakeun mah boga duit teu keur tahun baruan. Mangga atuh di TF sekalian. Paladageun. Bu, kata orang kalau perempuan mau dicandul itu calon ahli surga loh, Bu. Siapa yang ngomong? Kata orang. Siapa yang ngomong? Kata orang. Itu mah kata laki-laki yang genit kayak kamu. Sanyeri-nyerina disalingkuhan ku salaki, leuwih nyeri keneh teu dibayar hutang. Ari nu ngahutang gaya bebas, ari nu hinjeumkeun kerja keras. Paladageun. Wawuh mah kudu deket teuing ulah. Deket jeung urang ngomongkeun batur, deket jeung batur ngomongkeun urang. Paladageun. Mocang moe cangcut moe kutang boga cangcut genep boga kutang genep ieu usum hujan mah bararaseuh. Moe cangcut moe kutang teh eueuh nu garing da sidikan usum hujan heueuh. Moe cangcut teh garing-garing aduh berang baseuh peuting baseuh da berang hujan peuting hujan pokona mah bau hapeug. Suka dukana tukang warung boro arah sukana ieu lolobana duka hayang nyaho ieu. Ari meuli kalatur, ari nganyuk ka urang. Ai keur loba duit datang ka supermarket, ai teu boga duit datang ka teun urang. Jeung loba nu ngabanding-bandingkeun harga, geseh 500 perak ge ngacleng ka teun batur. Ari milihan loba, ari meuli saeutik. Ibu-ibu ayeuna mah milihan hungkul, ai meuli henteu. Aya ibu-ibu nu pika sabeleuna hayang nyaho. Dina waktu lebaran meuli tara ai teu minta THR ka urang. Yang sabar ya tukang warung, salam satu profesi. Paladageun. Teu kudu loba carita, maneh boga kawani, urang teu boga kasieun. Ulah sok ngarasa tersindir, ieu ai sakirana aing teu nyindir mah ieu matakna hirup ulah sok nyingir, tempo ku batur kasindir meunang mental merasa tersakiti, ari sia kunaon. Nempo jelema mah ulah dina penampilanna, tempo mah eusi hatena.
Cantang tu nu terbuka menang neraka, cantang tu oge anu tertutup menang surga. Gara-gara kebanyakan hutang, rumah tangganya berantakan. Sana sini cari pinjaman, bilang bayarnya minggu depan. Kalau lagi kumpul-kumpul, dia pamer uang. Pamer uang lagi uang hasil ngutang. Idi apa enaknya, setiap hari ditagih hutang. Salawe 25, nasaku dikodok-kodok. Awewe zaman ayeuna anyar wawuh ngajak mondok, anyar wawuh ngajak mondok. Ditulungan teh lain nganuhunkeun, kalakah malik nyegel monyet. Pohon tomat di tengah sawah, petik buah buat berlayar. Di sosmed terlihat mewah, tapi hutang lupa dibayar. Tapi hutang lupa dibayar. Kalau Anda bisa menjawab 3 pertanyaan dari saya kasih hadiah Anda 100.000. Sebutkan 3 nama negara dari huruf T. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Salah. Indonesia tinu I, Malaysia tinu M, Bekasi tinu B. Berikut Bekasi Malay negara. Nah, ari hirup di kampung, aing balang sakit toleh we, aya nu iri dengki. Mun kitu aing teh gableg pajero, imah gedong, duit loba. Beuh, ieu mah ketimbang aing teh gableg duit oge osok nginjem ka bank keliling masih we, aya anu sirik ieu. Komo gas beak token beak mah ieu, aing tiba nganyu ka warung, gableg bayar, teh gableg aing sok nyumput. Ya, apa tuh keluhan ibu-ibu rumah tangga? Pasti duit belanja beak. Salah, duit balanya mah cukup. Kuota meureun beak. Kuota mah bisa beli sorangan. Harus naon atuh? Keluhan ibu-ibu teh, isuk-isuk nyesek baju, sore ngangkat baju, penting buka baju. Jauh-jauh meli seblakna ka London, padahal mah lolobana di Indonesia. Ari update di sosmed menikah hedon, ari kana hutang najol amnesia. Dengekeun nya, lamun lapar dahar, lamun haus nginum, lamun maneh dek jadi pelakor minimal leuwih geulis ti pamajikan sahna. Da ka mana ya aya? Biasa Bu, ulinya marudak. Mereka kagoda kuranda. Pakai jeung ditahan-tahan. Iya bau ha.